Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naruju naon? Iya nuju ngerjakan tugas matematika. Nya ikan nona jago matematika, ajarkan atuh. Oh, abi aya ide. Mun orang diajar babarengan kumaha? Meh leuwih gampil. Diajar matematikana. Itu atuh, tapi wios tong abi ngajak Nana sareng Bila. Oh, wios pisan atuh. Ajak we ame harang seueur batur diajarna. Nya laras pisan ajakan we atuh meh rada seueuran. Muhun. Kuna sayana ngawitanana diajar ti paling mana? Tinu paling awal we jeung tinu paling dasar ameh paham sadayana. Ide nata kalau mau beda-beda mah kakak jadi bingung. Jadi bareng-bareng we. Abi pada ngadamel hiji kelompok kangge diajar sareng. Engke urang ngadamel target dia kangge diajar sareng ngadamel jadwalna meh lebih gampil. Setuju, jadi orang apal pelajaran anu dipelajari jeung bisa ngerjakeun babarengan. Ya, arwang ge jadi tiasa saling ngabantu mun aya nu kasusahan. Komodo yang ke pas masa-masa ujian butuh dukungan anu solid. Kelompok diajari oge bisa jadi dukungan ke arurang. Ayeuna urang review heula we materi mana nu paling susah. Yuk. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang